Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Sarkum anu mana kiwari bade nikah deui nyatana Kanyi Sawitri hiji mojang anu aya di Pileuweungan. Eta hanca teh kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kasugri kaum dangu urang kocapkeun poe isukna wanci carangcang tihang si aki geus indit leumpang ngagedig ninggalkeun imah lengkahna gancang bangun anu rusuh pisan tapi teuing rek indit ka mana lantaran teu bebeja. Ari Nyi Sawitri keur kaprak-keprek popolah di dapur nyadiakeun kadaharan sedengkeun Sarku masih kene sare tibra nya kira-kira wanci haneut moyan. Sarkum harita lilirnya bentat terus cengkat bari nguliat. Aeh geuning geus beurang ieu teh. Ceuk Sarkum panonna rarat reret kaluareun jandela. Breh katempo kayaan teh geus caang. Langit benggras taya aling-aling penon poe geus ngarayap beuki luhur. Wilujeng enjing Kang. Ceuk Nyi Sawitri bari nangtung di lawang. Ngadenge kitu Sarkum ngareret samalah tuluy neuteup meuni laleb. Kang, kunaon salira teh meuni molohok kitu? Tanya Nyi Sawitri bari ngadeuketan. Sok nunda baki anu dieusi ku cai kopi sabatok jeung seupancau nangka sapiring. Gek diuk hareupeun bari imut. Ningali kitu puguh Sarkum meuni rumenghap terus ngusap beungeut. Kang, mangga dileueut kopina. Meungpeung panas keneh, tos atuh tong molohok wae bilih kabujeng tiis. Sareng nandai ningali naon atuh akang teh meuni anteng kitu geuning. Ceuk Nyi Sawitri bari malik neuteup. Sumuhun, hatur nuhun Nyai. Hapunten akang teh kasiangan. Manawi teh subuh keneh. Ari pek teh geuning tos caang. Rupina mah bakat teuing ku tibra. Tembal Sarkum bari rada kekereuceuman bangun anu era. Geus kitu gap kana batok teu panjang mikir. Regot caina diinum sarta teu sadar. Lamun cai kopi teh panas keneh. Nya barang regot teh puguh bae meuni ngagurubung. Aduh, geuning panas keneh ieu teh Nyai. Kitu ceuk Sarkum bari nunda deui batok. Nah hari akang meuni sok lalaora. Apan saur abdi oge tadi panas keneh. Tiupan heula atuh Kang. Nyi Sawitri nyeungseurikeun bari neuteup ka Sarkum. Nya hilap akang teh. Sumuhun da akang mangadon malaweung. Aeh Nyai, pami aki nuju angkat ka mana? Sarkum nanyakeun si aki anu teu katempo aya di dinya. Puguh oge duka ka mana aki teh. Da tadi angkatna oge enjing keneh.
Oh gitu kemananya atuh? Ah, sawios teu kedah diemutan dangke oge wangsul. Rupina nuju aya keperyogian anu aya patula patalina sareng urusan urang. Oh nya panginten kitu Nyai. Akang teh jujur ayeuna hate teh keur ngarasa bunga anu taya hinggana. Bet asa teu ngimpi-ngimpi acan nya ujug-ujug rek kawin nyanding ka salira anu sakieu geulisna. Sagala anu jadi kanyeri jeung kapeurih jadi sirna. Lantaran asa geus kaubaran ku datangna salira Nyai dina kahirupan akang. Nuhun Nyai, nuhun pisan. Sarkum harita teu asa-asa nembrakeun sagala kabungah anu aya dina jero hatena. Nya nuhun atuh Kang pamibingah mah. Da abdi oge sami bingahna. Sarta abdi janji saja satiasa tuhu ngabaktikeun badan sakujur ka salira akang. Sok sanajan dugi ka iraha bae. Aye Kang, sok atuh mangga bilih bade ka jamban heula da tos siang ieu teh. Nya Nyai, bet janten hilap. Udang sarete kalah terus ngobrolnya. Ke atuh antosan akang ka cai heula. Mangga Kang. Jung Sarkum nangtung terus ngaleos. Juru turun kaburuan lempang bangun salse muruka pancuran anu katempo aya di wetaneun imah. Ari Nyi Sawitri ngawaskeun, bewir nyerengeh seuri panu neuteub seukeut kana tonggong Sarkum anu geus anggang. Bareng jeung kitu, torojol si Aki datang bari mawa babawaan menira rebo. Sanggeus unggah ka imah sok babawaan teh ditunda. Geuning Aki tos wangsul. Mulih ti mana Aki teh? Apan Aki teh geus barang siar ti lembur. Niangan sagala rupa anu dibutuhkeun keur acara kawinan hidup. Sok kadinya geura buka. Geus kitu bereskeun kana nyiru. Walon si Aki. Sanggeus ngadenge kitu teu talangke harita kene babawaan dibuka sarta eusina dikaluarkeun mening ngabarak. Aya kalapadewegan, rujakeun, tuning mene lengkep kitu deui kekembangan 7 rupa, ditambah beas jeung kadaharan anu sejena. Dapuguh rek ngayakeun acara hajatan ngawinkeun incuna ka Sarkum. Jadi si Aki teh katempona meuni bangun anu riweuh cakacikih ka ditu ka dieu. Nyai, sok kadinya geura nyieun sangu konyeng. Keun Aki anu rek mencit hayam nama. Terus engke yeun bakakak. Lamun geus beres, pasangkeun dina nyiru. Sakalian jeung rurujakan kitu deui kekembangan. Sarta kade tinggalin bubur beureum jeung bubur bodas. Ulah aya anu kaliwat. Si Aki mere parentah ka incuna sangkan nyadiakeun sagala rupa anu dibutuhkeun. Mangga Aki. Jawab Nyi Sawitri teu lobata tanya terus bae dipigawe. Ade jang Sarkum keur kamanya. Nuju ka pancuran. Aki aya peryogi ka Kang Sarkum. Nya rek diajak ka balong ngalalauk. Tembal si Aki bari terus ngaleos. Juru turun kaburuan, leos kapipir terus newak hayam tina jero paranje. Geus kitu geresel bae dipencit ku sorangan. Hayam kagarapakan sakara tapi teu lilang ulapes. Harita kene pae satuluyna dibawa ka dapur. Terus ditunda sangkan diurus ku incuna. Geus kitu si Aki ngaleos deui gok amprok jeung Sarkum diburuan. Anu harita kakara balik ti cai sarta pok nanya ka si Aki. Geuning Aki tos mulih. Yah, puguh oge kakara jol jang. Ayo tuturkeun Aki jang. Kamana Ki? Ka balong. Ayo urang ngalalauk keur gorengeun. Walon si Aki bari ngaleos. Teu lobata tanya Sarkum nuturkeun ngicilik pandeuri. Terus laleumpang mapai jalan satapak muruka landeuh. Nya teu sakumaha lila. Duanana geus anjog ka hiji tempat. Breh didinya katempo aya balong tapi teu pati gede. Caina herang ngagenyas jeung deui balong teh kawilang deet. Ari eusina lauk emas aya kana genepna. Anu tilu katempo garede pating gareboy bangun anu lindeuk. Tapi ari anu tilu deui mah rada laleutik sarta gedena kawas anu nung turun.
Allah aki geuning lauk teh meuni aragung kieu. Ceuk Sarkum bari nunjuk kana lauk anu aya dina jero balong pating gareboy. Apan ngahaja eta teh? Nyiingkeun. Ari Ujang sok kana lauk. Da aki mah teu beuki eta teh. Komo lamun seuk dipais mah make daun suraung. Sangu 2 piring wae mah moal karasa. Kantenan we atuh aki. Sami abdi oge resep kana lauk mah. Nanging bade dikumahakeun ieu lauk teh ki. Yah, bogoh kieu Jang. Kulantaran hidup teh sakedeung deui bakal kawin kanu jadi incu. Nya aki boga niat hayang ngahormat ku cara nyuguhan lauk ka Ujang minangka ngabagyakeun lamun ayeuna Ujang teh geus jadi urang dieu sarta jadi incu aki. Saacanna aki hayang nanya heula anu panungtungan. Naha niat Ujang anu hayang beunghar sarta dae kawin ka incu aki geus moal robah deui. Ceuk si aki tumanya deui kalayan Daria. Da puguh hayang ngarasa yakin pisan kana pamadegan Sarkum sarta ulah nepi ka robah deui. Moal aki. Kanggo abdi mah moal robah deui. Sarta geus teu sabar abdi teh hayang geura jadi jalma beunghar. Walon Sarkum tetela pamadegana geus moal bisa dirobah deui. Atuh ari kitu mah. Aki geus moal nanya deui sarta tangtu aki oge moal setengah hate dina ngajalankeunnya. Ngajalankeun naon aki? Nya dina hal mere pitulung ka Ujang. Kitu anu dimaksud teh kaharti. Sumuhun kahartos aki. Tah ayeuna mah geus teu kudu loba catur. Sok kaditu gawat atuh geura tewak laukna. Pek anu mana bae pilih ka hayang Ujang. Rek anu gede atawa anu rada leutik kopda aki mah ridho. Ceuk si aki bari nunjuk ka balong nuduhkeun kana lauk anu pating gareboy. Aduh anu mana nya ki laukna? Sarkum nanya ka si aki bangun anu bingung. Nyadu ka teuing. Rek anu gede pek wae kadinya da geuning aya 3 maroncok. Atawa rek anu eta tah anu rada leutik teu naon tapi kawasna mah leuwih ti 1 kilo beratna mah. Nya mejeunna keur dahar Ujang sorangan mah pasti bakal wareg. Ceuk si aki bari tanjak tunjuk kana lauk anu genep. Kumaha lamun anu ieu we atuh ki? Cekaplah anu ieu oge ngarah teu agung teuing. Bilih teu seep ari anu eta mah. Pek buru kadenya geura ala atuh. Bisa atawa henteu nyewakna. Asa pira kuari kudu dibantuan mah ku aki. Da leucik balongna oge jeung deui laukna lalindeuk. Jigana moal matak hese. Wah, gampang ari ukur newak lauk mah. Biasa abdi oge da tos biasa sok kodok di walungan. Sok atuh gawat geura tewak. Nya saenggeus kitu mah Sarkum harita keneh singkil. Calana pangsina disinglidkeun sarat tuur kitu deui leungeun baju. Juru turun ka jero balong cai di sisi ngadadak jadi kiru. Sarkum nangtung panonna rutret ngintip lauk anu keur pating gareboy. Ret kana lauk mas anu gedena aya kana 1 kilo mah. Rupana koneng buntutna panjang terus diintip di titenan kamana koloyongna. Lauk emas anu diincar ku Sarkum kawilang pangleutikna. Lantaran anu sejena mah leuwih garede. Sanggeus aya kana sawatara waktu dituturkeun, gapruk lauk emas teh digabrug sakaligus. Sarta kabeneran beunang awakna diceklan ku 2 leungeun. Sakadang lauk gagarapakan hayang leupas. Tapi ku Sarkum teu dilesotkeun samalah kala terus diceklan leuwih pageuh. Da puguh sieun ngencar saterusna dijungjungkeun. Aki, hasil ki, lauk teh beunang. Ceuk Sarkum bari ngajungjungkeun lauk ditinggalikeun ka si aki anu keur nangtung bari ngawaskeun di sisi balong. Halus Jang.
Sok atuh geura bawa hanjat ka luhur. Kade cing aci-aci cekelan sing page bisi hengke lepas deui. Tembal si Aki bari nyerenge seuri bangun anu panuju kana lalampahan Sarkum. Nya mangga Aki. Aduh, meuni montok kieu geuning lauk teh. Moal teu pungkil geura ieu mah Ki. Yah, nyacang tuwe atuh bakal pungkil dagingna oge eta mah. Geus lah hayu ayeuna mah urang bawa balik. Terus urang asakan jam meureun geus lapar ujang teh tang tu hayang dahar. Nya hayu atuh Aki. Dalares pisan abi teh tos lapar ieu teh. Kitu ceuk Sarkum bari kalacat unggah ka luhur. Terus ngaleos nuturkeun si Aki anu geus leumpang teh heula. Teu kacatur di jalana mitra duanana geus narepi deui ka imah. Yang, sok lauk teh kadapurkeun kadeto ngarah gancang diasakan. Ceuk si Aki bari kalacat unggah ka jero imah. Ari Sarkum unggeg satuluyna muru ka dapur nepungan Nyi Sawitri anu keur kaprak-keprek. Sok lauk ditunda geus kitu Sarkum ka jero deui. Gek diuk hareupeun si Aki anu keur ngelepus udud bangun anu tumanina. Prung duanana ngarobrol meuni uplek. Tapi dina sajeroning ngobrol teh Sarkum mah teu weleh inget bae kana lauk. Ceuk pikirna naha geus diasakan atawa acan. Lantaran beuteungna geus karasa lapar meuni kukurubukan. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu. Kaambeus seungit goreng lauk meuni melenghir. Nya puguh bae atuh laparna beuki parna. Sarkum terus ret deui kana panto dapur. Teu lila antarana torojol Nyi Sawitri nyampeurkeun bari ngelek boboko anu dieusi ku sangobodas meunangakeul. Sok ditunda hareupeun Sarkum. Leos deui ka tukang, teu lila geus jol deui bari mawa andeungeuna sok ditundaan. Breh katempo goreng lauk mas dina piring meuni garing. Dibaturan ku sambal goang. Lalabna daun suraung meunang metikan tiburuan. Nya puguh bae atuh nempok kitu mah Sarkum kumerot. Bibirna katara kutap-ketap da puguh geus teu sabar hayang geura am ngahuap. Jang, kop atuh kadinya geura dahar. Mempeng sangu jeung lauk nah haneut keneh. Moal burung nikmat geura. Ceuk si Aki bari seuri manehna geus surti. Lamun Sarkum geus hayang geura derdahar, da puguh kabita ku lauk mas anu seungit jeung garing. Hatur nuhun Aki. Mangga atuh ditampi sakantenan we atuh disarengan ku Aki sareng Nyai supados langkung ponyo. Tembal Sarkum bari gap kana piring terus nyiuk sangu tina boboko. Ret kana goreng lauk anu ngajepat tina piring. Bibirna kutap-ketap ti korolok-lokan. Aki mah moal puguh wareg keneh. Jeung deui tadi geus sasarap. Pek ujang kadinya cing wareg tong disesakeun barina oge. Da eta mah lauk keur hancengan ujang sorangan. Atuh nuhun Aki. Mangga Nyai atuh sakantenan. Sarkum ngareret ka Nyi Sawitri sarta ngajak dahar bareng. Mangga bae kanggo Akang. Margi abdi oge sami tos sasarap. Walon Nyi Sawitri bari imut manis estuning meuni matak nyeblak kana hate. Geus kitu tuluy ngaleos ka dapur rek neruskeun deui hanca pagaweana. Ari Sarkum teu loba deui mikir. Lantaran geus teu kuat ku lapar. Harita langsung kedawek kana lauk mas dipotongkeun buntutna. Satuluyna mah ngadekul bae tuang meuni ponyo pisan. Disaksian ku si Aki bari nyerenge seuri bangun panuju. Teu lila buntut lauk geus beak. Kop deui atuh kana pelebah huluna terus dipotongkeun. Tapi barang rek am dihuapkeun. Sarkum teu kebat sabab ceulina ngadadak asa katorekan meuni pating jelengeng. Malah lain saukur kitu harita beut kadenge sora anakna anu pangleutikna nyatana Nyi Asmi anu ngajerit bari ngageroan ka bapana. Bapa. Kitu ceuk dedengean ceuli Sarkum. Reg daharna eureun terus rungah ringeuh bari ngadedengekeun sora anakna anu ceurik ngageroan ka manehna. Aya naon Jang? Jeung deui kunaon make jeung eureun dahar teh?
Ceuk si Aki harita tumanya ka Sarkum bari neuteup. Oh, eta Aki. Abdi teh beut asa ngadangupun anak anu katilu. Nyaeta Nyi Asmi nyauran. Bapak cenah kitu Aki. Jejengean meureun eta mah jang. Lantaran geus lila teu panggih jeung budak. Jadi geus tangtu ngarasa sono maklum atuh ka anak. Nya rupina malares kitu Aki. Geus lah teu kudu loba pikiran. Sarta teu kudu loba jejengean. Teruskeun deui ka dinya dahar teh eta laukna can behak. Kitu ceuk si Aki. Nya geus kitu mah teu loba deui pikiran. Sarkum neruskeun daharna kalayan ponyo pisan. Gancangna carita. Sarkum geus rengse daharna. Lauk anu tadi ngajepatina piringan ukur tinggal cucukna. Sarta geus diberesan ku Nyi Sawitri. Sarkum diuk nyarande kana tihang bari ngelepus udud bangun sal sepisan. Yang kawasna geus warag ayeuna mah. Laras ayeuna mah tos warag. Nuhun pisan nya Ki. Wireh tos disuguhan. Syukur ari geus warag mah. Cah ayeuna mah pe kadinya leureuh cing salse. Tah engke kirawan cicengah peuting. Sareta kabeneran malam Jumaah Kliwon ujang jeung si Nyai ku Aki rek dikawinkeun. Nah, Aki beuni kedah wengi. Nah teu siang wae kitu. Teu kudu loba omong ujang mah. Jeung deui da memang kitu peraturanna lamun kawin jeung incu Aki mah. Jadi turutkeun we caritaan Aki. Jawab si Aki bari melong. Ngadenge jawaban kitu Sarkum teu ngomong deui. Sanajan loba kaheran oge tapi teu wani loba tatanya. Ari si Aki terus bae ngaleos ka dapur. Nyai kumaha geus beres keur sasajen teh? Tanya si Aki bari neuteup ka incuna anu keur meresan wawadahan kotor. Kantenan we Aki tos beres sagala rupina oge. Syukur ari geus beres mah. Ceuk si Aki bari ngareret kana sasajen. Anu geus meunang masangkeun dina luhur nyiru. Terus dititenan kalayan apik sarupa-sarupana. Sababisi aya anu kaliwat. Nya ari eusina mah tayalian sangu tumpeng dicongcotkeun. Bakakak hayam, kalapa dewegan geus meunang bolongan. Rujak kalapa, rujak cau, rujak roti, cai kopi pahit, nog hayam kampung, surutu, cau emas sasikat. Sarta ditambahan ku bubur beureum jeung bubur bodas. Kekembangan 7 rupa teu kaliwat seupaheun oge aya geus sayagi. Nya pokona mah lengkap taya anu kaliwat sakabehna meuni pinuh sanyiru. Tah ieu alu sagala rupa geus lengkap. Ngan ukur tinggal nyieun parupuyan wungkul. Tapi eta mah keun bae dijajak lamun geus rek nempi kana waktunya. Ngarah teu pareum. Kitu ceuk si Aki bari nyerenge seuri bangun anu gumbira. Geus kitu ngaleos indi tapi teuing rek ka mana da teu kungsi bebeja. Sedengkeun Nyi Sawitri terus cengkat gap kana wawadahan kotor. Tuluy ngaleos ka pancuran rek dikumbahan. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun peutingna kira-kira nincak kana wanci tengah peuting. Anu kaparengan harita teh maleman Jumaah Kliwon. Sarkum jeung Nyi Sawitri geus dariuk ngarendeng sarta dihareupan ku si Aki. Nyi Sawitri katempo geus meunang dangdan make samping jeung kabaya anu weuteuh keneh. Kitu deui Sarkum geus disalin ku papakean anu rapih jeung bersih. Da puguh peuting harita rek dikawinkeun. Sasajen anu sanyiru geus ngabarak gigireunana ngajagrag cai kembang 7 rupa. Di wadahan kana baskom leutik kitu deui parupuyan geus ngebul haseupna mulek ka luhur. Reup si Aki harita peureum, biwirna kunyam-kunyem babacaan.
Cungungung di luar anjing leuweung babawung sorana melawung mata kukurayeun jeung matak muringkak bulu punduk. Samalah tepuguh angin oge beut ngadadak ngagelebug handaruan mata keung jeung geeuman. Sarkum rungah ringeuh jajantungna jadi ratug tutunggulan tepuguh rasa. Tapi sanajan kitu Sarkum teu wani geruh kusabab sieun ngaganggu ka si Aki anu keur husu babacaan. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, brai si Aki beunta panonna rutret ka Sarkum jeung incuna. Nyai Sawitri incu Aki, dina peuting ieu hidup rek dikawinkeun ka Jang Sarkum. Tapi saacana plak Aki rek nanya heula sakali deui sangkan yakin kanu rek ngajalankeun. Nyaha nya hidup teh geus bener-bener rek narima ka Jang Sarkum pikeun salaki nyai. Tanya si Aki bari neuteup ka incuna nu keur diuk ngarendeng jeung Sarkum. Laras abdi nampi Aki. Syukur ari kitu mah. Tapi sabalikna kumaha ari Jang Sarkum nah geus bener-bener rek narima ka icu Aki keur jadi pamajikan. Sami Aki, abdi oge nampi. Sarkum ngajawab kalawan Daria. Bari ngareret ka Nyi Sawitri anu diuk gigireun. Nya syukur ari hidup duaan geus bogoh rek narima mah. Tah ayeuna ku Aki rek dikawinkeun. Anu haratina bakal sah jadi salaki jeung pamajikan. Incina mah bakal ngahiji laki rabi. Tapi omat hidup duaan kudu inget naon rupa nu ayeuna geus dihijikeun ku Aki. Tangtu geus moal bisa dipisahkeun deui sanajan nepi ka iraha bae. Ceuk si Aki bari kop kana menyan. Terus dipurulukeun kana parupuyan geus kitu gereyem babacaan. Tapi teuing maca naon da bahasana oge teu kaharti. Sabot keur kitu paralak kana kenteng kawas aya anu ngauran ku keusik. Iuk angin ngagelebug tatangkalan kadenge seah ngaguru. Cungungung sora ajag babawung disusul ku sora manuk jurig anu rabeng hariber ngurilingan suhunan imah si Aki. Kawas anu hayang nyaksian kana acara kawinan Sarkum jeung Nyi Sawitri. Teu sakumaha lila. Si Aki rengse babacaana. Kop kana kembang 7 rupa anu aya dina jero baskom. Wur diaurkeun kana mun-munan ka Sarkum jeung incuna. Gap kana parupuyan jung harita nangtung terus leumpang ngurilingan anu duaan. Ari biwirna terus kegerayeman mapatkeun jangjaukan. Anu bahasana estuning teu mata kaharti, menang 7 kali si Aki ngurilingan Sarkum jeung Nyi Sawitri. Dina sajeroning hate Sarkum banget ngarasa heran. Lantaran cara-cara kawin teh ieu mah beut beda pisan jeung sakumaha ilaharna. Beu mata heran. Nah kawin teh beut kieu geuning tata carana. Beda pisan jeung sakumaha ilaharna. Jeung deui eueuh anu jadi panghuluna. Nah kawin model naon ari anu kieu? Kitu ceuk gerentes hate Sarkum dina mangsa harita. Dina jero hatena timbul rupa-rupa pertanyaan. Tapi sanajan kitu Sarkum teu lobata tanya nurut bae kana sagala anu diparentahkeun ku si Aki. Samalah ku ayeuna mah geus teu matak jadi pikiran. Lantaran anu puguh mah manehna ngarasa bungah tur bagja. Sabab teu disangka ti anggalna teu kapikir ti samemehna. Cindekna mah teu ngimpi-ngimpi acan make jeung terus bisa kawin. Nyandingkeun saurang mojang geulis anu susah pikeun nyiar pitandingeunana. Kitu anu aya dina hate Sarkum. Sanggeus ngurilingan panganten anu lobana 7 kali, si Aki gek diuk deui dina tempatna anu tadi bari nunda parupuyan. Ret ka panganten bari nyerenge seuri bangun anu gembira pisan. Jang Sarkum kitu deui Nyai incu Aki. Ayeuna hidup duaan geus sah jadi salaki jeung pamajikan. Kade omat kudu silih asah, silih asih jeung silih pikanyaah. Sareta kudu silih titipkeun nyajiri sangkan rumah tangga hidup duaan aya dina kabagyaan. Hatur nuhun Aki. Naon rupi piwejang ti saliratang tos ku abdi daestokeun.
Abdi saja satya satu ngabaktikeun diri abdi sapinuhna. Tiluhur sausap rambut dihandap cai bas dampal Kakang Sarkum. Anu ayeuna parantosa jadi salaki abdi. Sarta abdi oge sajambi kanya sareng bika cinta Kakang Sarkum. Sanajan dugi ka iraha bae kacinta abdi moal rek luntur. Ceuk Nyi Sawitri nyarita nandaria pisan, terus solongkrong munjungan ka si Aki. Sareta diturutan ku Sarkum. Gap ku si Aki ditampanan paromana Katara Marahmai. Syukur Nyai da memang bener kitu kudunya. Sok ku Aki didoakeun cing runtut raut kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Sagala rupanya kudu sauyunan silih aping, silih riksa, turi silih jaga. Sangkan rumah tangga hidup cinanggih bagja lahir tumakaning bacin. Ceuk si Aki tepetot-petot ngadoakeun kanu jadi incuna. Sangkan rumah tanggana aya dina kabagjaan lahir jeung batin. Sarta ulah loba halangan jeung harungan. Nya saenggeus kitu mah sagala rupana rengse. Akhirna brakti luana dalahar ngariung minangka syukuran. Si Aki paromana Katara meni Marahmai bakat ku bunga. Kitu deui pikeun Nyi Sawitri sarua ngarasa bunga. Kayaan alam harita beuki peuting, samalah hawa karasana beuki tiis meuni nyecep. Sora angin anu tadi ngagelebug geus laler. Kitu deui sora ajag anu babaung ku ayeuna mah geus repeh. Kayaan di luar sepi jempling taya sora anu kadenge, lintang ti sora jangkrik, gaang ditema ku cari cangkas, jeung bebence anu reang di sarada sakumaha biasana. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosanna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.